Kumaha tah cuaca di dia di kota? Alah, aing mah aya boy di dia teh ripuh. Kunaon? Ripuh we. Panas. Heeh. Oh, eta mah can biasa, kayak geus biasa momal. Heeh, aing ngeunah kana di lembur, tadi is di lembur mah. Topan ka dieu niatna niat gawe lain. Heeh, hayang mah gawe bari jeung neangan si Kakak mun kapanggih mah. Nya engke pan bari urang geus balik gawe nya si kakak Heeh. kare. Lah terus satu urang ge gawe naon di dieu? Engke aya babaturan ka Hmm. dieu. Cenah arek tuan pagawean mah. Jadi kayak persyaratan segala macam kayak dibawa gitu. Oh, gitu. Nah, Heeh, heeh. jadi didinya mah tenang deh heula, ayeuna mah ulah mikiran pagawean, eta mah kayak urang nu neangan. Heeh. Kade hitunganna ulah mikir naon-naon ulah waka bebeja ka indung urang can gawe ulah waka teu karunya pan kolot mah. Heeh. Nya Siap atuh siap. soalnya kan hari kolot mah ngadenge budak di kota kumaha-kumaha bisi hariwangeun. Kitu nya? Heeh. Heeh. Jeung eta beungeut na ulah kitu atuh. Kumaha? Iya mau beungeut. Aduh ampun. Geus kaheula urang eka cai heula sakedeung. Naon? Mules. Alah, mulus wae di dia angger wae mules. Iya beuteung na teu bisa dioperasikeun kaheula. Heeh. Heeh, sok. Wah, hayab gitu dia mah. Mas. Iya, Ngapain? lagi diam aja. Oh, diam aja. Saha? Sa. Saya. Oh, ini temennya Ocit bukan? Iya, temennya Ocit. Oh, iya, yang katanya mau nawarin kerjaan. Ya, betul. Nya, Ya. eta. Ya. Oh, jadi Bisa ngomong bahasa Sunda? Sunda abi mah nya. Oh, Sunda. Asli Sunda. Ya, saya juga Sunda sama. Oh, Sunda. Ya. Alah, sedih lembur atuh euy iki mah. Di lembur. Ayo calik. Enggak. Sok di dieu ta. Udud naon ke? Nu aya lah sok dahakan. Kumaha ieu bade rencana? Rencana teh nya kumaha nya? Nya hoyong damel lah abi teh. Itu tadi pada saur Ocit cenah ke ge aya cenah rencanganna ka dieu. Cenah Ocit teh keur modal heula tadi teh. Ya. Soalnya di dieu abi aya, abi kan sok ngalabat-lebetkeun Heeh. jalmi Kumaha? pabrik itu. Cuman kudu mayar heula. Mayar? Mun Ah, manya orang gawe kudu mayar heula tuh. mayar heula. Ayeuna mah di kota mah wayahna mayar. Penrong teh gawe jangan duit. Atuh kan modal kitu gratis mayar. Heuh sih. Modal jengki ge mayar. Heuh nya. Atuh sabaraha tuh mayarna? Mayarna teh 5 mirah mayarna mah. Tapi Dengan 3 juta, besok langsung kerja. Besok isu kerja yakin atuh teh langsung. yakin abi anu kenal jeung orang dalam. Oh. Heuh atuh kela atuh makanya duitna teh pokot. Oh aya. Sekieu-kieuna. Orang dalam ayeuna we saparona heula. Asal persyaratan lengkap. Anu 100 heula meureun. Teu naon, 100 heula jeung panjer. Tenang naon? Tenang 3 naon. juta jadi 100. Teu naon, ke ambe jeung isukan tere dipanggil. Heuh tuh ame urang teh gawe lah di dieu. Bingung urang Tapi lamaranna lengkap kan? Aya sih. Bisa tapi nyusul lamaranna. Bisa nyusulin beungeut ka dieu 100.000 heula. Sampai isuk gampang dipanggil. Heuh atuh ye. Wayahna nya saayana heula Heuh. Di canaknya kominya. Heeh. Kumaha teh nya bae tuh bener. Enjing teh jam 8. Heeh. Oke. Dongkap ka PT Adu Gajer. Heeh, adu lajer. Adu Gajer. Adu gajer. Itu di samping pom. Heeh, pom Iya, bensin. pom bensin. Heeh. Nya. Terus kitu we nya. Ka mana deui? Bade euy heula ke enjing abi ka dieu deui. Oh, siap. Jadi Ya. langsung bener. Mun langsung enjing langsung kerja. Oh, Nya. siap. Nuhun pisan Kang nya. Atur nuhun ya. Heeh, sok kade. Iya. Alah, euy. Antap ya aing gawe. Udah bejak saya. Cit, dia. Kunaon eta meni seneng amat. Urang sebenarnya gawe euy. Kuna gawe di mana? Tadi cek dirinya teh baturan ente ka dieu. Heeh. Terus Langsung iya orang gawe ka urang isuk gawe cenah. Urang tapi urang kudu bayar heula. ka saha mayarna? Ka manehna? Emang aya ka dieu? Aya tadi. Udah babaturan mah urang mah engke peuting. Penting. Tadi jalan kos kumaha? Rada buci truk pokokna mah tah ieu teh. Gendut. Heeh. Udah ancar keneh ada. Henteu jauh. Heeh, euy. Ya, full di kota mah ulah terlalu percaya teuing. Da babaturan urang mah sarua jeung sorangan leutik.
Berarti? Mana? Heeh. Emang tadi mana gede, ganteng gede, jauh bisa Sunda sarua. Cih, dah buat orang Malen orang Sunda, orang Betawi. Betawi. Heeh. Ah, atau tadi saha tuh? Atuh teuing terus dirinya kumaha tadi? Urang mere duit ka manehna. Ya Allah ya Rabbi. Coba duit atas sakitu-kitu na aing jeung bekel deuh deui da urang maksakeun hayang gawe. Masya Allah. Ya di kota mah ulah terlalu tinggi polos. Tuh kumaha ya aing duit sakitu-kitu na. Maneh, Masya Allah. Ketipu. Ya, Alah, ibu atuh ya. Atuh tolongan aing ya. ceri. Ya Allah. Ya, gua dengekeunnya. Ai di kota mah ulah sok terlalu tinggi percaya ka batur. Atuh aing mah teu apal kakara atuh. Karena ge dirinya mah anyar. Urang kakara atuh da kumaha. Bupati gunung kaki ulah kitu. Eta geus ulah ceurik nyerakeun. Tapi tahu deui kan sakitu-kitu na. Geus engke urang diganti heula sabaraha tadi mere? Sabaraha tuh 100 kitunya. Da coba 100 teh aing menang nganjuk eta teh ka batur heula. Jang ka dieu teh. Oh, beak teman mana jeung bekal. Aing tak Ya kumaha tuh ya Allah. aing.